kuring emang lahir di kalangan menat. Kolot beunghar jeung naon nu sagala ku kuring hayang ge pasti moal aya nu teu kacumponan. Bapak kuring emang geus beunghar ti leutik. Ngan hanjakal pedah manehna ngarasa beungharna ngajadikeun manehna adigung. Agul ku payung butut. Adian ku beda beureum. Heueuh eta pisan bapak kuring mah. Tapi mangsa manehna geus kawin jeung boga budak. Si bapak ngabalarkeun manehna ripuh ku pamolahna sorangan. Ayeuna kudu gawe unggal isuk nepi ka peuting. Waktu pisan jeung nu ngaranna keluarga. Bongan diri ngarasa asa aing pangbeungahna, asa aing pangsagalana tibana usaha keluarga bangkrut manehna nu ripuh sorangan. Kulayaban ka ditu ka dieu neangan pitulungan keur ngamajukeun deui usaha nu geus gulung tikar. Karak hidup teu salilana bakal diluhur tuluykeun geus jadina. Si mama unggal poe teh arisan we jeung arisan. Balanja ka ditu ka dieu cenah mah ka mall anu gede meuli emas sareng meuli baju, meuli kantong, meuli sapatu dibeli ningali tetangga boga barang nu anyar. Embu kaelehan langsung indit manehna meuli naon nu leuwih ti tatanggana. Namun teu cumponan ku salakina goreng lakuna ngadat eueuh tutungna kacuwis matak jangar kana sirah. Nah kitu ai jadi pamajikan teh. Kitu ayeuna kabeh geus muter. Roda nu tadina di luhur ayeuna malih ka handap. Kabeh kasusahan, ujian teu eureun-eureun datang ka keluarga. Usaha ti kolot nu cenah moal beak 7 turunan ayeuna ngan saukur ngan nu ngajung-jungringan. Arisan anu tadina cenah bisa nulungan dibawa kabur ku baturna sorangan nu ngewa ka pamolah kolot kuring. Nah ai hirup kuring mah kumaha jadina dibere beunghar gitu. Pernah ngarasa bagja ku kanyaah kolot. Komo ayeuna dibere ripuh. Nah nya ieu teh mangrupa teguran ti nu maha kuasa. Tapi kunaon bet dibere hirup oge kalakah beuki. Balangsak ieu hate kuring. Ngajerit hate kuring, ngajerit satarik-tarikna. Iraha kuring bisa ngarasakan kabagjaan ti nu jadi kolot. Lain urusan materi nu kuring dipikayayang. Tapi ngan ukur hiji Gusti kanyaah ti kolot anu can pernah dirasakeun. Ti leutik geus dititipkeun ka aki jeung emak. Budak keneh geus ditinggalkeun ku kolot. Nah nya kuring bakal ngarasa bagja lamun geus teu aya di dunia ieu. Nah nya kuring bakal bagja lamun ieu napas geus eureun. Nah nya kuring bakal bagja lamun kuring geus jadi layon.